Pilih eta milik mukiat sanes ahli-ahli teuing. Kunaon abdi nyamu ajuk merah, abdi nyenak ikon bupati karena ikon bupati warna merah. Merah itu bukannya marah, tapi merah itu sangat berani, seperti Bupati Pangandaran sangat berani. Hidup kaleresan. Abdi teh terkenal di media sosial sebagai Ibu Susi KW. Duit ke luar negeri, di Arab sadaya nyebat Ibu Susi KW. Nah, udah seperti Ibu Susi KW, pan Ibu Susi mah cuma ini Ibu Susi goler. Upami Ibu Susi anu asli nama menteri tebih jauh tanah kalani. Bapak Ibu sadayana para juri anu kaput simkuring dihormat. Hapunten abdi miyos di Pangandaran margi tebih balik ke kota Bandung teh komodi ka sorean. Miyos sabu salapan nih di Pangandaran. Dugi ka Bandung tabu tilu terkampar di musola rest area berjam-jam. Margi pada lebet ka hotel teu acan waktuna. Alhamdulillah di jalan abdi bapak bingung naon kudu dicarioskeun. Tapi abdi teh sok sanajan ini saur batur mah sanajan gua orok kene margi teh aya wawasan. Alhamdulillah teh aya wawasan. Tapi dia kan ada ditampi wae. Nini sok sanaos ini Pak abdi teh nuju janten janda. Angkat ka mana wae. Nini tapi da kulis. Katakan teh Ibu Nelis. Tapi sanes Nelis tah kan dina. Nenek geulis para juri. Mandi dah garis kene mun hiji nu kakirangan tinggal dua masa pertumbuhan. Nah, hiji waktu abdi upacara ke kabupaten cari aya nu nyauna genteraan neng PDW da mumun neng bias ini disebat neng ieu naon kitu bujangan genteraan ini teh sopan dia kira neng aya naon bingung tuan berarti ini alhamdulillah abdi syukuran ka Gusti Allah bahwa siji kunaon teh nganggo gigi palsu mensyukuri nikmat insyaallah janten ada ibadah anu sanes saupamanya ningali simkuring pasti sanes margi waosna nu tilu-tiluna pasti sadari. Hiji waktu abdi tetep ka restoran Bapak. Naon kudu kedah ditedak ku abdi? Ieu liat, nu ieu teuas, nu ieu kumaha. Naon di restoran teh asugan we aya cumi-cumi. Eta si cumi-cumi teh nyana teu seueur mung opat siki. Kumari lamun cumi-cumi dituang ku abdi hiji-hiji malar. Bili kumaha onan. Ku abdi teh dipetikan eta si cumi-cumi teh Bapak, Ibu. Dipetikan sapertos ali-ali. Nya ditedak ku abdi teh. Kumaha diseret kucai. Nah, eta cumi-cumi teu aya kalebet deui Bapak. Duka ka mana eta cumi-cumi? Dipilarian murah dah teu. Dina piring tos aya. Di mana Bapak cumi-cuminya rangsana? Dina lawas anu anak buanana ngaretek buanana dina lawas anu handap. Eta si cumi-cumi. Ya Allah, ku abdi teras we diekeun di kaluarkeun moal teras dituang ditedana teh ku abdi disimpen deui kana piring. Sakitu panjenengan wabillahi taufiq wal hidayah.